ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi naon ya ngimpi juragan Bima naon digebrus ka sumur liwan sumur teh nol sumur teh nah sumur teh akhirnya ke taliti mate ku dua leungeun 55550 sabaraha mudah-mudahannya biji 2 hiji aduh teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong lain bapak nuhun agan aduh eta baca upami teu aya agan lapur wate aduh teh penting kolot neraka kita saluran iya nun ai di tenggelan telawan Semar Bandar Nangka kolot teh tiasa gelut diajar Semar dawa anu bisa teh jero beuteung sabab naon bu di dunia ieu teh mabuk kadenge teu kadenge teraskeun cep mabuk tah itu Kakang Semar Sritinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapus pitengmudian nangiang pajaraking saarwarukma rengkeng manik narawa saken kawontenan keraton nagara Astina iya inggih Prabu Duryodana ya Prabu Jia Kapitana Dastarata Putra ya Gendari Suta oh ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentap pinalipit ing sososari nengan nawaratna lemek babut perang wedani ginanda widajebat kasturi lana sinebarana sari-sari mawe mahkota bino kasri tinaretes ing sosoca lan mawe sing sarwa busana ingkang ditaretes inten rinukmi murugmu biar kadiakuna remagan kian patih Anggandara Yupati Harya Sangkuni Yupati Suman doh iya inggih kalayan tekantun ieu kapersantenanana Prabu Duryodana kakasih Jara Sabda doh leres tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda azrih ningali pamur nalendra gunirahangan dikagerem kadimacan sinterang payem metukang Brahmapati Peman Paman Kunting Bagja nutaya papadana kaula wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman kapayun linggihna oge Kang Rayi Jara Sabda alah nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mangkana naon rupika pembagai kalayan nyewon katampi asemah pangabakti mangka penyuk anak king anak Prabu kalih nanti eta pilih kiranga tata kiranga titik duduga priyoga cologo kisarangan saja bilang ma'alu manu disuhunekeun katilo perkawisna pulwa panjenengan anak king anak Prabu ngangkir lingi ya pun emang dina waktu ayeuna tansah diajeng-ajeng aya naon
Laras paman Kang Rai Jara Sabda anu neme di istrenan jadi senopati kapayun Mas Putra Gusti nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan unjuk sumbangan ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjaringan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rai wahunyu kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana ibu budak teh wah simaan budak teh kali nanti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon prodampa Gusti kersah nimala tansah diajeng-ajeng mangga atuh naon ieu pemen purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono laras kadua nanti eta kaula teh kengeng kareuwas paman reuwas naon anak ing paingan ulang dentul wae beja tidu menang dipersaya yen netelakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku wala dia bala tamtama oge ku Kang Raka Dipatikarna Eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup 12 tahun Pandawa dihukum 1 tahun nyamur di negara Astina di negara Wirata ayeuna sasat parantos tutas nyamurna yakin daek teh daek Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh kumaha cara sareng katang tosanana teu leh jadi hileud kana hate kaula paman keung asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun piki paseunana kudu kumaha paman ladalah takuhal sakitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal oleh kieu anaki ulah jadi bang baluh kana kolbu ulah dugi ka raja teh damang alatan ngemutan eta Pandawa masih kene hirup margi pilih aya mamala ka nagara aya nama kapan hidup teh parantos ngistrenan ieu Jara Sabda anu parantos masihkeun kasangeman tohpati jiwa raga demi kasalamatan Astina mangga ayeuna mah gerapen teh sae ku anak Prabu pilih teh persanten timbala cikan kumaha ieu Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di negara Wirata geuning ceng kumaha nuju ngaraca Sang Nalendra nuju lara tunggara sumuhun laras tungga kasangeman teh kayaknya Sri Paduka Gusti kumaha Kang Rai bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada tuh geuning paripaosna dalah dewa dalah sang hyang anu aya di sawarga Maniloka ngaganggu katentreman Sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina Paduka nyaan tanggung jawabna percaya cing persanten Paduka cing persanten sapanjang kaula di persanten sapanjang kaula aya di negara Astina bakal aman tidak gangguan wah regreg pageuh ulah bade ungut kalinuan ulah bade gedakangina bujeng hingga jalma manusia anu aya di alam dunya uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula pilih aya nu ngaganggu maka bilih aya ieu mah bilih aya leres gentayangan
pan ieu anu kasebat pemburu hantu king bersantai obat nuhun atuh Kang Rai lir pendra Iya. barang nuju raos impal wacana sapraptanipun Raden Bima. Iya. Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun tanpa badan teu heula sareng para saderekna Leres. lumampah ngagidig ngajugjug nagara Astina. Sorak kena halada. Hana dayo. Bagea Bima yuk paman ngagos tenang Lagi lah. Berapa ulah lempar. weh gening Bima Bagea Bima Kena kapayu. ditonyok mang si Dora kadung tucia Tukang we sirat itu mah. Saya dicakar. jeung saha Bima aing sorangan kumaha 12 tahun di leuweung jeung 1 tahun nyamur teh betah lumayan dipake latihan we Pakai olahraga we. dipake latihan naon latihan keur maehan sia asa calanga pe ngomong teh sia kurajan ngeladar paman tenang antep urang bebek carehamna bae Jika nuha recaharep. emang gampang samaihan jelema make jeung rek ngabebekeun careham tu bilik bebekeun bagus ya Waduh. Sudah kelik. mun urang eling wiwitan tang tumuka malinaan laku sok make aturan hayang atin sagala rajeng ugeran wis kena dihimpin nasti kersah yang widi wis kena dihimpin nasti kersah yang widi itu kersaning maha kawasa kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira kaya Astina nirahangan dika Bima Bagea Bima Wah, nuhun ieu Bima teh ieu loros atuh Gampung Agung ini. pantes awakna sanegul kieu Wah, beneran atuh. pembagi hawamu aku terima jeung saha Bima sorangan dulur-dulur nu sejena salamet kumaha aya naon Bima naon aya naon duh paman tenang Ulah gemper, ulah gila komak tenang anak king ngagos ulah harima. coba gerak pedar bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna eling teu Karaos. 13 tahun anu geus kaliwat janji naon duh nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana main dadu bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun Allah bener
Ya malahan ditamahan satahun nyamur ulah kapangi aing sadudulur nyamur teu kapangi janji anjeun bakal dipasrahkeun di negara Amarta coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa Amarta balikeun deui Omah ulah benang digos tong dibikeun Bima anda apa denge ku anjeun ieu jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina main dadu leuwih hade ansur-ansuran kaula wis garam-garam oge da geus ompong ayeuna mah Lamun mau mah geus siung. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna Narpati ukur sesebutan dek minta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan dari tah batur teh kudu diburuhan atuh Duit di mana? Atuh kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anaki moal bisa dipasrahkeun negara Amarta janji mah baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok coba aya raja mabuk wong edan coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di negara minta supaya aing jogo jeung sisiudana turun mun sejen ulah pipilueun urang okopi kalan pati jeung aing samodarna jeung aing bener lah paman Ki Senopati iya punten Sri Paduka cik Rai tulungan tenang hei sahasya anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula Jara Sabda Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula lamun negara Astina aya bancang pakewuh naon bae tah mau ngamuk kecamatan teh. bagianana tah ieu banteng Astina dina waktu ayeuna edan siap nonyoknya Ada engap ya. bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana coba orang patu tunggalan jeung aing bukan penyakit ramo di luar siap kurang ajar ayo sana pan pindah ayo maju kita oke tenang para Kurawa pada disiapkeun hai Citraksit Domaraksa Parto Maro Biru Paksa Daruk Citra Luk Citra Somat Citra Yuda Boma Wikata Jaya Wikata Inge Gula ya dia. si Bima Kepeng Wakol Buaya Mangap Iya. gula tanah muda antari lama Raden Bima Iya. nyanak gada ti karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada ayo Doh. lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas ansur lebur papan kali tulis demi nangtungna adil jeung bener ayo kurang ajar syah geus eueuh sihungan aya mah gede hulu oge kurang ajar Wah. Raja Amarta geus eueuh naon-naon geus eueuh simaan ayo edan syah woi iyo woi ge mawa gada moal sieun aing mah. Eueuh turunan di dituna aing kudu ngejat kudu kitu. Dah kurang ajar.
Loba turunan. Desain ku gada. Sorry liar. Aduh. Ayo kepok. Hei, galandangan. Jor-jor ka negara Astina sia kurajar. Raja Eueuh kaboga. Eueuh kagablek ayeuna mah deuleu. Bangsat. Bener-bener sia jadi jago Astina dek melaan anu salah. Seieuh jeung aing. Bener? Iya, maju saya. Woi. Hebat euy. Hebat euy. Rada cukup ya pangarti nama. Ayo. Wallah. Hui. Percaya igelut mah. Percaya. Ari usik mah mo. Ai soal usik mah. Usikku teh bekanya. Sok sia. 12 tahun teh atuh diajarnya ku. Woi. Hayangnya. Percaya. Percaya ini ku babaturan mo. Aing ku mah. Woi. Alah. Top. Cek Aden. Edan sia. Ayo. Woi. Ayo. Sok deh ku mah. Woi. Woi. Musik sia. Mana ning tangan kanan Astina biye. Kasumut leher dan Astina teh. Uduh teu berarti wae. Bim. Tinggal Hebat. mere ongkos lebih. Memang hebat Bim maneh oge. Memang hebat. Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikeun senopati Inggalaga jara sabda. Egalana tega, pati tega. Penas dikersayang tomampara. Iya inggih. Ieu Bima dicabak ku ieu senopati Astina jara sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kedua. Iya. Kawas nih. Kawas arca tutung. Hidup jara sabda. Hidup jara sabda hidup. Jara sabda hidup. Hidup jara sabda hidup. Anak Prabu tingali tadurifikasian teh tutung. Wayahna para Kurawa meuli semen. Neangan batu jieun arsa tangtungkeun di alun-alun temok. Gusur. Gusur. Bangga. Sokosor, gantungkeun. Silakan tinggali ku rakyat Astina. Jeung digusur dipanggul jelema kieu mah. Tinggalikeun Citra Yuda, tinggalikeun. Citra Yuda mah pedas. Baheula ge. Baheula ge manggu.
Sok. tinggalikeun hampang kieu mana teuing duh Wah, baheula ge bangun oplet mah. tong bodor atuh keur dinas sugana anu seuri Sok, kusuma bedas. persanten percaya Ditaikeun deui gaji teh mah. opatan deui kumaha opatan deui Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa Nemereng saya tamah deui saha Gatotkaca Abimanyu eta we benang eta we geus moal aya penyakit di mana ini nya eta di negara Wirata sae mangga bilih priyogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan moal mawa nu barareye urang Kurawa mah ngan ukur kalaka huntu Teu kapake ku salira mah. uras genggerong tah kaula boga balad Boga pasukan. ya upami kitu mamangga dek nyampurane barat balad siluman di jalan dek ngonang uka-uka mangga bade uka-uka bade aki-aki bade naon-naon oge mangga wilujeng saurkeun ka Gusti Prabu sing persanten opat jelema dewe genep si Gatotkaca si Abimanyu 7 saha Kresna 8 saha Semar salapannya salapan saha Cepot 10 kasih Dawala Kamara Pameng si Gareng ya teu naon Haji Doglet we urang Jatiwangi Paji silik mah ulah. tewak paehan entong di paehan tah mah naon penta kenteng urang Wirata sampurasun kaula dek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa sampurasun Duh. ayo bola dia bola tam-tama Hege. Kula. Sing karurunyung teh mah uka-uka teh. Naon awak ke Suraseri lurat menang proyek naon dek ngaran nyawa anu ngaran Arjaun Arjuna meureun Yudhistira da ai Brata Senok mah geus paeh Bratasena mah parantos kudunungan salira kula kantun kuring Nakula jeung Sadedeh Sadewa jeung Gatot Subroto Gatotkaca jeung Abimanyu maksud teh ayi jeung Semprot Semar maksud teh jeung Astra Jingjing Astra Jingga maksud teh ayi jeung Dawelu aing mah ngomong teh bet kieu wae atuh letah teh buat kacina teuing Dawelu sing sahadeun padahal Dawala oge Batakor Kresna Batagor Batara Kresna Batagor tah eta Batara Kremes Kremes aing mah padahal nu leresna mah Kresna eta pilaku teh apa salira ge dina koran wilujeng tepang we ka pamirsa
TPI Warga TPI sadaya ya. Ya, warga TPI tonton tiap malam minggu wayang golek penggemar Indonesia. TPI. sa Indonesia nepanganu di mana-mana Betul. Orang Arca Manik mau komotah tuh. nya Ya, wah di mana-mana itu. wilujeng nonton kalayan sing paranyang Yosua Alageung milik Amin. Amin. anu didalangan ku Asep Sunan Gunung Jati. Padahal Asep Sumarno. Asap sudah benar atuh. Diwir teh loh dibalik ge hunai. Jok ingat-ingat lana nu bener atuh. Ieu teh nya eta gunang Asep Sunan Gunung Rugrug. Aduh ampun. Sunandar maksudna atuh. Sunanar Ampun. panjangna teh naon Lepas. Sunanar sunaria. Sok benerkeun kayaknya. Anu disinenan ku cucut. Cucu. Aduh ampun padahal nong-nong teh. Cucu Setiawati. Jeung Dedeh era parada. Duh, ampun. Ampun. Dedeh Erawati. Nah, atuh Nah atuh lentah teh nya kacida teuing teh. jeung Neni Hayam Buruk. Neni Hayati. Neni Hayati. Ada pikiran benar aing mah. Ese pondok Jeung eta. tukang alokna Dedi Rosikin. Kasida. Kabina-bina teh. Kasida. Padahal Dedi Rotit bakar di kenangan Kuberko. Aduh ampun Berlin maksud teh nah atuh Nang Berlin gitu bener ge. sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional Coba. di negara intisari Indonesia maksud teh Eta let. Tukang gongna ge cecewok. tukang goongna cecewok. Aduh, ampun Cece Basuni Eta basun. digambangan ku Mang Osin. Ari. Anak mus ayo Ku si aya. Omi. Tong seueur teuing heureuy ayi Bae. Ah. nya Serangan ku usub Superman. ulah seueur teuing seseuketan itu geuning seseurian mah. Seserian. Alah Budak di babawa wae atuh. aya proyek anak hayang mimilu Apa-apa teh kada gungkeun mah. sia teu ngadegungkeun ka aing Lain sampelak. Doraka. naon Budak kene. Ade ka mana, Bah? Udah budak kene. apaan dek ngala jelema distira arjaun jeung nakula salewek Sanewa. Iraha bah, kayak ayeuna pandek ini Kayak panujang hayang dia. ay maraban anak ulah ladang haram, why Aduh, bae. lain wae. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sajang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram, engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan, wong akeh pada kelingan. wong tua gawe wiwitan wong enom dharma lakoni Tah eta Alus. si saha kolotnya anu nyieun kagorengan, anak incuna garelis teh. Anak incuna bakal cilaka. Alus. Budak teh soleh. Bubon. Hayang motor bah, hah hayang motor. ih nah sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor Alah bah, aduh, balak bang. naon Hayang motor, kudu boga SIM heula Makasih budak hayang kene. motor apa? leuh babrek duit di mana
Kedai. Aduh, ayang motor mah. Ayang motor gilidit mah. Ngiridit. Alah, mah. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, mah. Naon sia teh? Apa tidak tadi ke ujang bebeja ayang motor? Oh, hayang modal gitu teh. Ai dedeng siap yang ngiridit. Jeletit, apa betul? Boro kan tidak kiri nih. Dedeng teh tidak ngiridit, jeletit meureun beuceul. Ada letit. Tuna lampah eta katsarios ieu Arjuna nampi pancen ti Yudhistira. Dah, ieu ge. Ti nagara Wirata nyaeta pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kulang urang reureuh heula Kang. Sae mangga. Cepot kan dawala abdi urang reureuh heula jangna Juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pikamelangeun ujang Allah nakama ieu mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu kudu sawala heula mudah-mudahan tuang raka salamet di astinana mudah-mudahan dawala semua ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi naon jang ngimpi Juragan Bima naon digebrus ka sumur liwan sumur teh nol sumur teh sumur teh ayeuna ka taliti mate ku dua leungeun 55550 sabaraha mudah-mudahannya biji 2 hiji aduh teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong lain bapak dikerok sararangke teh awak teh pasti atuh keanginan wae obat puguh da aing teh pamidangan cing sia teh kana geuri teh kabida-bida ting ieu nu kasidat sangkeul maleungeun belah kene ieu waduh tobat eta kalancuk eta kana mastaka jaru awas kana golodog we ieu teh heureui kieu teh geus tiba heula aing teh tapi sugane payu keneh eta ku bisa ngejatkeunana intip urang mah intip lalempeng heula tarik cilaka ku pamola sorangan teh seingat nah loba simut kana hulu teh jang untung disebut simut mun apaleun dengan akang mun jebron akalot segitu gede amat coba sih teman
Ai. Nanaonan ieu teh? Ai. Nanaonan sia teh teh? Puas. Eta sacarekeun. Eta carekeun wae Nepi ka teh daek ngajedog sia. Sakitu dunungan. Masak naon lamun ngajedog? Jedok. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan sama aing. Bah! Ngerakeun ka kolot tah. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok ngomong. Kabina-bina teuing sia teh? Beli makan waras. Aing teh geus sarat di baheula teh dulu. Ngesekang. Hei, lu. Punten. Mapes gayang. Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Henteu. Beli temenan kudu polototan. Oh. Lah si eta wah pamawana teh. Kapanggih ada bawa. Ieu deui sia. Sarwana. Bener. Karek geerek abdi mah. Eueuh saulueun. Wah gitu. Geus masalah. Siga teh geus ngaliuk. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Nyingkas. Arah tinggi sekali. Abe tenang aing kieu mah. Tenang. Eta wae. Si Akang wae bisa kerja. Kasopono kasopanang sono monok sono nganyang Kenapa terbangkan? kuma papayungan nana Anulah aku jadi bahan ulungan nana bikin dirani narina balik disiliran girang sae pikiran asa ngimpi Ari kapanggih juga nu heueuh. rene berem rene hideung beki habal beki minum cipelang cipangayaman Ari direret juga nu. rek mulang ka memelangan lain-lain daun-daun awi lain-lain bangga diri kasopono kaso panjang najan sono najan hemat
juga tegenah jang aduh nepi ka sarwana kieu alah Ka bawa ke hiburan ya tuh Eling ka Purwadumadi Purwani urang adadi Jadi bangsa nu merdeka Perjuangan nu sajati ya naon moal kaul kepret siapa ya Kang Semar iya nun Astra Jingga jujur dawala abdi iya ini loba pisan pamola hirup teh beki kolot teh kalah beki macet udah kayak lagi budak ngora dulu lain ya beki kolot teh hirup teh kudu beki ampuh beki lungu beki turutanan budak ngora ya makalah Lunggu somea teh mongkeun ka kolotan teh lain boboloneun cing kumaha di deweknya euy dewek geus sakapung sok mikiran sorangan ai dewek batur sorangan teh lieur dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu gara pikir geus lain aduh dewek teh sok mikir hidup ampun dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi nu di Sumatera nu di Kalimantan nu di Sulawesi anu di Irian Manado nepungan perantawisan TPI TPI teh doakeun ku sararea tetep jaya amin amin di udara gitu sugane atuh Bapak Getuk kahibur wilujeng midangetaken ya nu aya di Tegal di mana-mana nyangakeun ya cing bala leunghar urang-urang Sunda amin nu aya di Aceh akagna urang Jawa mah geus bala leunghar dari urang Sunda nya urang Batak pokona mah bala leunghar kabeh lah nya ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang ulin ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng geuning eta kitu nu dadahane teu salamet bae iya nuhun Kang yakin salamet mudah-mudahan kaget satria unggawa saha anu ti mana penggawa jak gede ge euy wah ngaran kaula Jara Sabda sajana Jara manya tasangkilang deukeut teu kadenge udah kadenge ku aing Jara Sabda atuh ngatuh nanyakeun ieu bisi anu can ngadengeun di mana kaula di negara Astina di negara Astina iya salaku naon di Astina kaula salaku senopati geus diistrenan ku Raja Astina kaula salaku senopati negara Astina upami negara Astina aya bancang pakewu kaula Jara Sabda anu bakal nyarebanana waduh jelema anyar wah jelema boga atau jelema sewaan sajen ngaran kaula ya Arjuna sa Arjuna iya
eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh agehan batur kepres ya koing ganggu kadiwatan batur ditakis ku abdi ayo teh nu gelo naon kawas nu teu jejeg punyuk sia ngaran teh Arjuna Adina Bima laras aya tak ieu pawongan kaula ngaranna Semar benar nangka keur budak nama Arif teh kieu aneh euy mung tos rada gede kosid ari ieu saya abdi Primus sakereut ari itu tukang abdi iya Sophia Lacuba waduh atau Sophia Lacuba nepi ka orang ngonyol gitu Sophia Lacuba punten cabok sia we punten upami laras salira ti astina kaula teh bade naroskeun naon nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima lanceuk anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati nebak kaning perlaya ayeuna geus jadi arca ngarti ku leungeun kaula ha urang ngajar penggawa ieu nu diarah wae bener anjeun geus mateni Kakang Bima teu salah sok sing harepan Arjuna loh cilaka ribut yeuy urang pada oko begalan pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun ieu teh mah tilu lega coba maju sia untung ayo dawala silakan dileja geus rupa-rupa kajadian ayana subuh ayo Bandung lawan hebat Arjuna coba maju udang sia waduh kemana Biu? kegagalan itu bisa mah sahaja montong kabogohan kemana Biu? kurang ajar sanu tu atuh kaing jempe tangguh beja celi lain buah garelo aja buatnya Teuing atuh. toba hei wala dia barat ulah
sawah turun ke kali. Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. My friend and my brother, everybody come here. Kumpul. Arjuna aja. Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bisul, Bima ta eta. Sekarang giliranmu Arjuna. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak. Soba hayang nyaho kau. Udang Jun. Wah. Lesotkeun buta modar, lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo, siap. Oh. Ya. Ayo geus dialungkeun pasti modarnya. Pasti. Gerak-gerak motor remek. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsat. Moal baka bisa mutuskeun jiwa raganira ke Jawa Pusat. Wah, eta. Awas ya. Alah, di mana piragrageunana? Pirarian kadinya atuh kakali angke. Alah, cos. Mun urang malurat leret ai lempang teh. Agan. Untung Kaulah, Gusti. Nuhun gan salamet. Bagja teuing. Nuhun atuh salamet mah kan. Waduh, Yoyo Satria. Gerak-gerakeun maneh cerita ka jeruk. Maneh gening ti bebeut sarua dialungkeun. Abdi teh nae ka luhur bade nembak ti luhur pek ti bebeut. Gening mawa nu kitu sumuhun lah. Ieu teh tiasa diangge tarompet, tiasa diangge pangese terbab. Cing ngadengekeun tarompetna geura. Bisa kabula-kabal ya Yoyo. Lagu naon kan? Soke kumaha maneh. Aduh, bisa. Geunaheun cepot. Nuhun. Turun ke Jor. Suryati ada di Ya kan, saya Tong dituluykeun Kang. alus pisan ngan ulah dituluy. Pergi bilih ka ituna matak seuangan sepi. Darbab tiasa. Aduh, cek pecakan. Bener, geura dangukeun bagas. Pecakan. Or. Lagu naon kan? Lagu naon atuh kumaha maneh genul. Genul kreasi. Lain genul kaula ge tarang ngadenge da lain genul-genul. Jadi pinter agan begitu mah. Ada gunungan apa? Ulah sayang melipis pot napis pot ngemplang China
si cepot Naon. si cepot ngacai celing Healing jadi. Lah. Cici nggak tunggu gara-gara gue kain dia. Jika nu ngabagikeun rokok we gitu. Aing teh hirup teh loba gagal, bari ganggu ku teh. Moal ayeuna mah pake. Cing. Ayeuna mah Alah, diganggu we sok gararagang. alah, tong digararang gue sok gararaga geuning ah. Emak we. Kabarananya. Modar Aden. Teu sapira sia. Udang. Tapi ka pondok umur. Teu sapiki. Teu sapira. Capira. Aduh, hebat gitu teh makannya euy. Teh makan dewek hebatnya. Percaya Kakak. Baru kada. La ilaha illallah. Guys. Now, teh makan abdi hebat. Tingali panahna usaha. Nu abdi nya tingali heula. Panu maneh mah jabri, datos dikurun. Dulu kan malucir. Cabut coba lamun bener-bener nu maneh. Oh. Tuh, mau bisa pada lulungan maleur. Dalucir lulungan mah. Oh. Jangan ada kemet. Oh, dieu. Air langan. Panah langan. Salawak. Salawak. Halo. Ya panahna nya nu gablegna kageuleun geus ya. Dulu itu batu-batu air halang. Olah. Olah. Baraya saya sapat. Paragat nyawana. Alah. Kagak ada nyawaan. Wala. Parah. Ah. Ngalayang nyawana ke awang-awang. Kasawarga apa ka neraka? Saya kagak apa gagal baraya. Alah. Oh, wah.
Hayang ke bawah ke Jakarta. Jawanya hayang ke bawah ke Jakarta. Allah. Makan ke sana. Ulu dulur tumpur gugur pupus gugur uluh murukusunu bubur subuh bukul sum tuturubun murusuku gunung cupu kurunyung guyur Ngubur dulur. ulu pupus Dulur pupus bah. mahapot sadayana gempar sieun umaha bieu naon cenah supupu naon eta nu nyaritana wungkul ulu cucu murukusunu Abang buta rupa-rupa. untung mah bulutu kalebak Kopi cari Mang Adam eta geningan miraat moal kayak sana meni acoy ngajar ke jiwa waktu itu aduh jiwa sadayana gusti jadi para rae oh berani gusti aduh udah kumaha aja abdi diuk naon puncennya jadi kakawinan di puyuh baiklah nah hauli Kan bae batu. sumuhun bulan gusti aduh ampun dulu abdi bulan gusti menipa bala taklir pinang hurang malulu bubar katawuran gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna aduh teu aya nu misleuk hebat lempeng pisan kana tikoro dulu abdi anu dina waktu sayeuna para malum kasuruh ningali nu di pabrik hapunten anu ditenda sadayana para mati di badan juri perlayan badan naga guru badan tempur ku kituna sadaya hapunten dina sagala pihak kalepatan ageng sementara lain ku kituna jisi abdi sadayana dina waktu sayeuna sak perkawis dua perkawis tilu perkawis geus sia goblok bener sia atuh ku kituna sadaya daya lain menewa komapeun ajar Arjuna maju sia dek pipiluan sia ya nya teu pawongan dek teh ngaran-ngaran jelema ngabdi model mameh dunungan teh meureun dewek heula tanggung jawab segala rupa lain seuri woi udah sia iya modar sia lu dawaya tulung modar sia tulung oh sia wah ayangnya we aing gol biar tolong Praptane puni Raden Gatot Kaca mulih tipringgan dani ningali di handap aya nu kokoleaban nyerorot ti awak Ayo lawan Kularang keduang wah aya naon tulung lah rag-rag euy nyangsang tangga sukun
totogeun Raden. Alah aya Bang Bara. Tobatkeun. Cuman Ya ditulungannya nyebut Bang Bara sia. Dan kasih datang ka dulu. tolong. Gusti geuningan juragan anu malah. Aya kejadian naon maneh? Heh? La ilaha illallah. Mana wite? Duh, nuhun agana. Coba si horeng geuningan dasar guru pajak umur mun abdi. Gimana we gini atuh. Nuhun agan. Kejadian naon? Kan nguningakeun tuang rama kulan ka Astina nyalira. Sa Tuang Rama juragan Bima ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman. Disusul deui ku abdi tuang Pawongan. Santaruang Disusul deui ku abdi Tacaneda. Kayak bareng bot. barang cenah kota. Barang kayak di warteg. Kayak gitu. Nah atuh di jalan agan. Iya. Penak sareng urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda. Jara Sabda. Samohon. Beureum beungeutna teh. Wah, borom. Rata-rata dan beureum beungeut mah gede amek. Gede amak jeung Jeung goreng patut. Jahat deui ongko. Calonos ongko. Gemul ongko. Tuh. Kalapa biji teh cungap. Henteu teu beukeun kalapa mah kecang. Jeung anu beureum beungeut mah rata-rata. Naon? Ceulina ngucur. Susut tapi nasi susut teh anger bau demo cek aing kita tadi oge gitu kulan sarang balad-baladna untung seep baladna mah di tema kurunungan ayeuna nasib gunungan itu sarang tuang Rama teh maot saha tuang Rama di Astina tak ku eta jelema di mana ini jelemana palih ditu sabar. dewek mah pang sabarna hirup kumaha teh cicinge kalau jadi adi lamun kitu carana ini eta mun urang mah batur dunungan geus init mun urang mah init buru-buru nah cari silai kabina-bina teuing aduh goblok Kumamun silaka, kumamun akan buaya, keseuk, muara, akang, kayak sembah kapihatur nuhun Gatot Kaca. Aduh lamun eueuh nu jadi anak Mang Cilaka nuhun kasep sadaya-daya saurna Kangjeng Rama ka Astina tapi di Astina na teh sampun masing pati tobat menang bejati saha Gatot Kaca ti asta jingga wala si cepot dawala salamet nuhun kasep tewak itu jurigna permios untungnya wah urat retila teh aduh ningaran ayu dunungan tuh aya nu jadi anak Gatot Kaca syukur kasep mun eueuh anjeun Mang Cilaka moal teu remek atuh bisa sampai ke lu baledog bae kabina-bina naon ieu teh nyiksa kuring sia ge sarua pawonganana kulajar pogo-pogo mulai teboga dosa hutang pati berpati hutang
aki-aki mun urang melawan mun urang mah urang uluh agan nuhun agan nuhun sawang suna mah lawan tiasa gelut diajar Wah, eta urang pindah dah awak kelura teret. nuhun agan Aduh, eta baca upami teu aya agan lapur wate aduh, tet kajenteng kolot. Eta liwah. Neraka teh salgunan. iya nun ai ditenggelan teh lawan Semar Bandar Nangka Kolot teh. tetiasa gelut diajar Semar dawa anu bisa teh jero beuteung sabab naon bu di dunia ieu teh Mabuk. Kadenge teu? Mabuk. kadenge teraskeun Cep Mabuk. tah kitu Kakang Semar Nah kira wa jangan pakai itu. pika-pika geuleuheun gitu Nah kolot geus wadi. ampun Tujuan kepegang wa pemikiran budak itu. gan moal kiat agan Moa tinggal. Moa tiat lah. wah hebat wah kudu kumaha sawios ku uwa we urang lawan tuman ari kaula agan mah sanak ke tuang rama kastina enggal urang lanongan di dieu kaacan dugi ka waktosna naon ba tuang rama ngama simpati sabab ieu kajahatan kabiadaban moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngama simpati teras teri tulungan dina hartos ieu bakal buntu laku Wah, enggal sanak kastina sanajan tos jadi layon amit wa nuhun amit tapi nabi-na teuing sia lompat ka mana iya, baingan mah. jeung aing sia Ya. Tadi Pak ulah Pak wani itu bapak mau kan. ulah Pak Karena kan bisa pondok umur ah. ulah nekat pondok umur na teteh cicingjang ulah haling jang gede ku abdi ulah Kakang Semar ulah Kang asawios agan sawios orang siang lamun kitu carana badrana ya sok urang patut tunggalan jeung kaula bener tega ya tega deuleu Dor. pati tega saha silih ngaran teh sabenerna Jara Sabda iya sok bisi rek mesakan mata naga dewek aki-aki deuleu Ayang mecakan asaku kabina-bina teuing sia ya dengeh ku sia saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleu ku lakuna sagagah-gagahna jalma nu murka mah burung cilaka deuleu ku ahlakna beres. ha cikan sok kurang ajar hayangnya howe aing mah deuleu geus kolot kieu tutur kene aing Ayah eta nah setengah lawan daca nyeri dewek mah nyeri-nyeri teuing tah geus sabab sagala rupa ge kudu liwat nista maja utama benar wa ada gitu we. heeh iya karek nista Balik lah. can ngaliwatan maja terus ke talaga Aya ku beres ai kolot lah. Nya. aduh cepot
kumaha eta kalakuan Bapak maneh digebugan tengah lawan kalah cicing we. ngabodor pangintenegan oh jadi kaula kudu seuri tapi sakadeh hanya ho nah eta kalakuan Semar nepi ka kitu-kitu aduh ampun ilmu naon teu pake ngabanting deh Ya meni daya karaosna. ajian kaula eta nu disebut kilat bajra Oh, kurat baju. kilat bajra ya dul pamilis ajian naon dul pamilis oh juga teh dul sumang mentok kemana karep sia Wah mah eta. serius ya aing urang make teungeut ti kajauhan sak kilat bajra Udang wa. Udang. dul pamilis kilat bajra dul pamilis Wah. aya kitu aya kitu bapak kita Ya. hidup babe Tengah tika deukeut. Hidup, Babe. Wah, Babe. Hidup. aya kitu bapak urang heueuh Aya kalebihan Bapak. luar biasa euy ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun Sarieun yang benar akan keturunan Semar. dewek Semar make ajian dul sumang dul pamilih ayo Dul pamilih. silaing kilat bajra silaing kadewek teh siat kilat bajra tah saya cudalit Kemal deui ku Haji Abdullah. dewek ka silaing dul pamilih tah silaing macing leuwih ti kitu geugara pakanana ayeuna hendak kudu puguh masalahna atuh masalahna mah silaing kadupak ngambek Pak we atawa kajajak inum suku. kuring kadupak diambek itu heueuh cing jiga teh abe batur sarieun naon teh duduk pak euy cing sopan silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh Oh, jangan nu ngajakeun. naon teh Jangan gara-gara naon teh kadupak heuh atuh napi kadupak sakitu hampura we tuh euy nya aya hampura mah teu naon atuh moal cios panginten oh kudu dituluskeun la ilaha illallah tidak ada pasien. teu bisa dibawa acting sia mah palingan sutradara ngambek sia supaya pas we kumaha carana heueuh anu bieu we tuluykeun heueuh moal aing mah ngahampura ulah kitu jelema bejang ulah kitu jang sieun teh geus gede teu ngeunah aing wani sia gelut jeung aing oh jadi sieun teh ngajak gelut Kalah, lain antepeun tuh. lain antepeun atuh gede atuh kawan teh tah aing boga ajian kulat lain kulat kilat bajra nah musuh nyahoon kan ajian kuring oh bade ngage ajian naon aji teh kilat bajra sok saya dul pemilis kilat bajra ya dah silaing mah leuwih ti kitu Leuwih sebab yo. kilat bajra sakali ewang kilat bajra sakali ewang yi kilat bajra dul pemilis dul pemilis Nah, hak kuring tengah goler la ilaha illallah benar kita malamat. balikan deh atuh
Kaburo beak pakaian hiji mah. Pakai laledungan. Ji. Saya pisan tangerakeun aing teh. Dul pabilis. Kangjeng Rama. Ampun. Wah, pot. Gatot Kaca paman tingali Kangjeng Rama. Wah, ya Aduh. Kakang Bima. Teu sangka atuh tah ieu mamalana teu kersa gempungan heula teh Gatot Kaca. Sadaya-daya ampun paman. Sepot. Da. Sing calukan Bapak maneh pot tulungan heula ieu. Kaula percaya ka Bapak maneh. Daulat buru-buru Bapak maneh akan ayo lir muning rarakitan kuda papasangan. iya inggih. Sarua pada saktina. Sok aya leuwihna Jang. Hebat badran aya. Woi. Oh, beakeun. Rasakeun ieu ajian Saptarnyusya. Tuh, Coba penastik kersayang tumampara. iya inggih. Ieu cara sabda dijamak lengitan pun hilang tanpa karena cangelek jadi lurah togok tejo mantri. Kurang ajar. Morokan teh mah acara ke urang makan mah. Tukang leletak teh ieu geuning. Udang sia. Sugan kalain urang ngomong. Ampun Kakang Semar ampun. Asa kabina-bina teuing sia teh. Naon sabab? Sisim abdi teh saleres nama hoyong ngejat di negara Astina. Hah? Hoyong ngejat di negara Astina jadi carana teh hese. Jadi carana teh kieu jisim abdi teh bade ngalaporkeun ka Kakang Semar. Laporan naon? Yen para Kurawa teh moal mikeun negara Astina, negara Amarta, moal yo. Jadi tetep ieu teh kedah ngalangkungan heula revolusi. Kedah ngalangkungan heula Bratayuda. perang heula tentu. Kaiji loba ting jelema di Astina teh. Kaduana, waduh perang beraya yo. Sakedik demi sakedik pangurangan jelema. Gitu munggu Allah. Sabab kaiji manusia di dunia teh dua alternatif kan. Hiji tukang pelestari dunia, dua nyata perusak dunia. Leuwih ti makhluk amfibi. Matak makhluk amfibi diharamkeun oge. Hirup di darat jeung di cai. Ai jelema mah gaple hayu, main togel hayu, salat hayu. Jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo. Untuk bisa dicegah deui ieu, geura siap-siap Pandawa. Bakal terjadi numawi dina resan dieu kade cing hati-hati lamun dek lalajo ulah tengah teuing. Kitu yo. Lamun dek milu ka pihak bener kade kudu bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Bising kena kumaha? Kumaha? Ya bisi melengkung bekas nyalaan. Cing asak-asak ngejo. Bisi tutung tamagana. Cing asak-asaknya ngejo. Bisi keduung jegana. Tangke baka biji satria pininggit. Budak angon. Ieu negara mau bisa rengse upama tanpa ku budak angon. Urang kampung bau lisung. Ngancikna di bibirit leuwih. Jauh ka bedug anggang kadulang. Imahna pantona batu satangtung. Dihatupan ku hanulum, ditihangan ku hanjuang. Eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa. Itu Kakang Semar. Jelema teh samping kadut, celana kadut. Tak itu, mata ulah gerde kadut. Bu, silat.
kulit waru angan daru sinegul waras teu mari jati-jati teu bakal waras ulya ber umawi agan kade atuh agan ulah getah sarupa teu nu bet nuhun Kang salamet amat salamet aing salah aing teh tetep beureun kudu ngayakeun duta utusan Kresna wayahna kudu jadi duta tiwirat gitu ya laras wa dageus jadi kejadian dunia atau geus teu bisa ditolak deui anjeunna mamaha dina sagalana nggak bisa dipungkir wah nya cuk leres urang mah lintang ti kedah lahaula we sumohon dayana upayana urang teu ngaboga-boga sumohon nya cuk usik malik angin Gusti nu kagunganana taeta iwati urang mah hiji-hijina tugas di dunia teh nyaeta pikeun ngabdi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah keur ibadah wah ya cuk ulah lepas tina pengabdian ai ibadah teh nyaeta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat ya cuk amin wah amin amin rupina kitu pamirsa sadayana ti rombongan Giri Harja 3 tangtos seueur lepatna batan leresna mohon agung cukup lumur jeung marhapun tena anu kateda ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik sibaran sari tutup lawang sigotaka